Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi musannif rahimallahu ta'ala fi kitabi wa nafa'na bihi wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat lain teh wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bi nafsihi wa yajibu lan wajib fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala ka'ala kang maha suci ya Allah opo al-qiyamu binafsi sifat qiyamuhu binafsihi wa mana ulan utawi maknane iya sifat qiyamu binafsihi mufassirun kang den tafsirakeun bi amrani kalawan rong perkara al awalu utawi kang awal annahu ing satune Allah ta'ala kang maha suci iku la yamtakiru ora nanabutuh ya Allah ila mahalin maring panggonan yakumu kang adabi kalawan maha wasani lan utawi tafsir kang kapindo annahu ing satune Allah anta'ala kang maha suci iku la yahtajurana nabutu ila muhassisin maring kang namtuakeun ae maujudun kang ngonoakeun wahada lan utawi iki asani kang kapindo wa in kana lan lamun ono yustagna anhu awe sugi saking sifat bil kidami kalawan sifat kidam layak pamangka ora nono cukup pihi ing dalem kang kapinggo apa istagna ngalapsu gili anna hadaral jahil kana satune adire wong kang bodoh fi hadhil fani ing dalam iki-ikipan azimun kang akeh pala buddha maka misti ping dalam iki sifat min tasrihi saking tasrih bil aqaidi ing dalam akidah wadidu lan utawi lalawane ya sifat qiyamu binafsi iku al-ihtiyaju butuh ila mahalin maring panggonan wal muassisin kang nang tuakeun wa dalilu
lan utawi dalile ala zalika ing atase mangkono madkur ae al qiyamu binafsi sifat qiyamu binafsi annahu satune tingkah lan kalakuan lawih tajalamun tabutu ya Allah ila mahalin maring panggonan ae zata yakumu biha zat kang ngadegahkeun lakana yakti ono iku sifatun sifat ae li anahu ing satune tingkalan kalakuan li anahu kana satune Allah la tajarana butuh ila mahalin maring panggonan yakumu kang adegakeun bihi kalawan mahal illa sifatan angin sifat kasifatan izdati karena satunya ieu zat lantaja la tahtaju oranono butuh ila datin maring dat takumu kang adegakeun biha ing qiyamun wa kaunu lan utawi anane Allah iku sifatun kasifatan iku mahalun kang mustahil idrau kana lamun tatkala yen taono iya Allah iku sifatun kasifatan lam yatasib ora kasifatan bisifatil ma'ani kalawan sifat ma'ani wal ma'nawiyah lan sifat ma'nawiyah wahia lan utawi Allah kasifatan wahia lan utawi anane ya Allah iku wajibun wajib al-qiyamu ngadeg bihi kalawan sifat ta'ala kang maha suci lidilalati kenang nuduhakeun ala dalika ing matasib mangkono mankur pada maka ora nono itisop bidalika kalawan mangkono iku batilun batal pabatola mangka batal opo ma barang ada kang nekani ilaihi ngatasé ma wa huwa lan utawi ieu Allah ibtaqarra butuh hu ing maha wa huwa lan utawi Allah ibtaqarra lamun butuh ila mahali maring panggonan wa iz batola maka tatkala batal ibtaqarahu butuh iya Allah ila mahalin maring mahal maring panggonan sabata maka tetap istagnahu anhu ngalap sugih ing ieu wa huwa utawi ieu Allah ngalap sugih iku wa huwa utawi Allah al matlubu kang den puri walawi tajalamun jen lamun tabutu ila muhasisin maring kang nang tuakeun ae maujudun maujudun kang maujud biwujudihi kalan wujude maujudun kang nuakeun biwujudi kalawan anane ieu wujud lakana yakti ana ya Allah iku hadisan kang bangsa anyar liana kana satune tingkalan kakuan lah taja
Orangna butuh ila zalika maring mangkono madkur illa hadisan maring kang anyar izil qadimi dat kalian tak ngadeg ya Allah lah tajam maka orangna butuh lahu maring ieu zat mukhassis wa kaunulan utawianane ya Allah iku hadisan kang anyar mahalun maka mustahil lianau karena satune ya Allah qad sabako teman-teman tetap wujubun wajib wujudihi anane ya Allah wa kidamu lan kidami Allah wa bako ulan bakone Allah da apane datan date wasifatan lan sifate wa yajibu maka wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naun al-qiyamu binafsi sifat qiyamuhu binafsihi naun cenak sifat qiyamuhu binafsihi teh sifat qiyamuhu binafsihi teh nyata sifat anu ka beriji cenata jud kidam ko molapah jeung qiyamu binafsi berarti sifat anu kalimat qiyamu binafsi jumeneng kalawan datna ya. Jadi sifat anu wajib anu nomor kalima nyata sifat qiyamuhu binafsihi nyata jumeneng na Allah kalawan zatna wa maknahu jeung ari maknana ieu sifat qiyamu binafsi eta teh nafsiran kana dua lapad nyata al qiyamu jeung binafsi nu kumaha cenah ieu qiyamu binafsi teh nafsirkeunana al awal ari nu kahijina annahu ta'ala sanyana Allah ta'ala la yabtakiru ila mahalin etan teu butuh kana tempat wasani jeung nu kaduana annahu ta'ala sanyana Allah ta'ala la yahtaju ila mukhassis Allah henteu butuh kana nangtukeun hae maujudun tegasna anu ngayakeun sabab ayeuna dina nyipatan anu kalimatna jumanang Allah kalawan datna nyaeta meureunnan innallaha lagoniyun anil alamin jumanang Allah kalawan datna teh lagoniyun eta ngalapsuki anil alamina ti sakabeh alam nu meureunnan anyar keneh ka sebatkeun bahwa dina mere katerangan ceuk bahasa Sunda ngaidahan ayeuna dina sifat qiyamu binafsihi teh nyata nomor kalima kumaha cenah ayeuna ceuk anu biasa dinadomkeun ku para budak santri ayeuna sifat qiyamu binafsihi teh ya 5 sifat qiyamuhu binafsihi cenah kitu nya artina jumeneng Allah kalawan datna itu teh ya mustahil Allah butuh kanu ngayakeun
Kumacna ayeuna nadona lima binafsihi ta'ala qiyamu Allah jumeneng ka anjeun moal butuh lima binafsihi ta'ala qiyamu Allah jumeneng ka anjeun moal butuh. Maka ngamaknaan anu kahiji jeung nu kadua dina tafsiran nyaeta la yaftakiru ila mahalin wala yahtaju ila mukhassisin. Kumaha cenah ayeuna dina lalawananana sifat qiyamu binafsihi nyaeta al ihtiyaju ila mahalin wal mukhassisin, butuh kanu kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun. Saperti kumaha ayeuna nyaeta beunang butuh kana tempat cicing rek di mana terus ditangtukeunana ayana, tapi di dieu lapad al ihtiyaju ila mahalin wal mukhassisin eta teh mustahil aya dina sifatna Allah. Sabab Allah jumenengna teu butuh kana tempat, laisa kamislihi sayun innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sok aya ngabahasakeun bahwa ayeuna dina palebah nyaritakeun bahwa memposisikeun bahwa ayatna Gusti Allah teu butuh kana tempat. Tapi geuningan sok aya cenah innallaha 'alal arsy istawa. Tuluy ayeuna aya deui lapad bahwa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Bahkan ayat de dina Al-Qur'an keneh nyebutkeun bahwa ayeuna memposisikan Allah eta leuwih deukeut tibatan urat beheungna jelema. Di dieu mah nyaeta secara tafsirna bahwa Allah henteu butuh kana tempat jeung kanu ngayakeun. Bukti sok sanajan ayeuna urang dina Al-Qur'an puguh ayeuna aya lafaz innallaha 'alal arsy istawa nyaeta lain ngamaknaan Allah aya di aras, tatapina Allah nu gaduh kawasa. Teras meureunan innallaha qarib, Allah teh deukeut naonna deukeut dina rahmatna. Luas pangawasana deukeut dina rahmatna. Eta dina palebah i'tikad tauhid. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat qiyamu binafsi annahu sa'nyana Allah lawih taja lamun butuh ila mahalin kana tempat aida tayakumu biha cenah tegasna kana dat anu ngadegkeun kana ieu sifat lakana maka bukti ieu Allah iku sifatan sifat li'annahu la yahtaju ila mahalin, maka wa kaunuhu sifatun iku mahalan. Wa kaunuhu sifatan mahalun. Jadi lamun heug ayana Allah kasifatan maka eta mustahil. Tuluy anu kaduana walawi taja ila muhassisin ae maujudun biwujudihi butuh kanu ngayakeun dina ayatna. Nyontohan ayeuna meureunan lamun aya barang anu dijieun maka pasti butuh kanu nyieun. Jeung
saberesna dijieun tuluy ditempatkeunana di mana. Lakana maka cenah yakti bukti lamun butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun hadisan eta anyar. Li'annahu karna sanyanyana Gusti Allah eta la yahtaju ila zalika, henteu butuh kana eta tempat jeung kanu ngayakeun. Wa kaunu jeung lamun ayana Allah eta hadisan anyar maka mahalun mustahil. Mentakan ayeuna dina geuninganan dina domkeun oge jumeneng kalawan datna hiji Allah dina datna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kerasa uninga Allah nu hirupna. Tah jumeneng ti dieu berarti ayana dina palebah kasipatan teu butuh ka sakabeh makhlukna. Aya teu ayana makhluk Allah mah teu butuh sabab ayeuna dalil naklina innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah eta sugih tina sakabeh alam sabab Allah anu nyiptakeun sakabeh perkara nu aya di antara langit jeung bumi. Nyaeta innallaha sanyanyan Allah khalaqos samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi. Lamun ayeuna kudu akur jeung papada manusia sabab Allah laisa kamislihi sayun. Maka butuh pikeun urang ngayakinkeun dina palebah akidah katauhidan dina sifat 20 anu kalimatna nyaeta urang kudu nekadkeun bahwa Allah kasipatan ku sifat qiyamuhu binafsihi henteu butuh kana tempat jeung henteu butuh kanu ngayakeun nya. Nu jelasna di dieu li annahu qad sabaqa wujubu wujudihi wa qidamihi wa baqaihi dzatan wa sifatan. Kitanya maka pikeun urang nu kalima nyaeta sifat qiyamuhu binafsihi, nu kagenepna nyaeta wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu bidzati wa fis sifati wa fil af'ali wallahu a'lam.